Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia gedingannya dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekartaji bagian anu ka-37 karya Kang Rompisnya Kang Yepi Cahyadi tia gedingannya anu gandang. Iya tesat kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekartaji teh ulah kamana-mana tetap mancau di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kadi ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ieu sing biasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna kanggo bapak-bapana bari nyantainya nyikopai ngabaheuhai ditepas direncangan kuno bohai oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasnanya di tempat bangunan tempat cukur di material pokona mah di bengkel senanya di tempat servis konter HP di perjalanan pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh. Sareng ulah hilap di like di komennya da bager pokona mah wajib komen nu teu komen dicegat jurig balikna. Tah salah sawiosna bentuk apresiasi dina YouTube mah ucara ulah di skipnya palawargi sadayana iklanna da bager pokona mah anu teu nyekip iklanna bati nyaaheun ka Mang Ian. Sareng kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklannya tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu nya sabaraha we saiklasna 2000 we nya etang-etang parkir wewes. Me abdi ge tiasa ngapresiasi ka pengarang dongeng langkung raos upami disamungkeun kana speaker aktifnya atawa masjid supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekartaji bagian anu ka-37 nya mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Dina wanci harieum beungeut Dewi Sekartaji nuju ngawangkong sareng Raden Sulaksana Katutraksadewa di rohangan Banyu Dewa.
Disa kuliah eta rohangan dijaraga ku sakumna para punggawa, pon kitu deui pantona geus dikuncian. Hal ieu teh keur ngawayagah bisi bae aya jalma nu ngahaja ngabongohan asup ka eta rohangan. Pok bae Dewi Sekartaji ngawakca, tos aya sakumaha mang jalmi nu bade ngiringan kana pasanggiri teh? Kalintang seueurna Den Sekar, dugi ka tadi sonten teh tos 100 jalmi langkung. Dina dinten enjing rupina mah bakal langkung undak deui. Pun mangge tos masihan iber ka balarea. Dinten enjing teh minangka panutupna. Tah dinten pagetona nembe ngawitan mentes uwosen anu bade aub kana pasanggiri. Sawangan pun mang mah kana 3 dintenan nembe rengse. Walon Raden Sulaksana ngajentrekeun, Teu naon mang, anu utami mah anu tos dicatet bade ngiringan kana pasanggiri sadayana kedah dipentes uwosena. Anu tos lulus kedah dipasihan tanda kulawan hejo sareng dicatet deui. Eta catetan kedah dipasihkeun ka sarapan hotman anjeunna nu bade ngatur kanggo pangrerebanana. saur Dewi Sekartaji masihan wewengan ka Raden Sulaksana. Unyuk sumangga Den Sekar. Dupi anu teu lulus kumaha Den? Nah kedah dipasihan tanda atanapi ciri kitu. Walon Raden Sulaksana panasaran. Anu teu lulus mah tandaan baik kulawan bodas. Abdi salaku pupuh pasanggiri bade masihan artos ala kadarna. Etang-etang ngajempolan margito saat ngiringan kana pasanggiri. Piwarangan bae para punggawa kanggo nyatet nama supados tengah wagel kana acara anu pokok. Aya nanaon mah abdi ge tangtos ngawartosan deui. Waler Dewi Sekartaji masihan wewungan deui ka Raden Sulaksana. Mangga Den Sekar. Walon Raden Sulaksana bari manggut. Telami Dewi Sekartaji teras bae amitan kanu araya didinya. Kocapkeun kayaan di puseur daya Santigi, utama namah di lebah Taman Santigi. Jalma-jalma pagaliwota minuhan jajalaneun, anu daragang paciweuh ngaladangan anu mareuli. Kayaan di Taman Santigi teh raang caang, tetenjoan kacida awas jentrena. Teu kurang loba jalma nu ngahaja ngalampar samak bari uplek ngobrol jeung pada baturna. Di gerbang Taman Santigi aya puluhan punggawa pating jarga ngajaga kayaan didinya. Kangaranan jalma ku ayana pasanggiri di daya Santigi teh dijieun kasembetan pikeun ngaladuit. Ari ngaladuitna lain balantik ngajagrageun dagangan tapi mukalapak tarohan kumang rupa-rupa kamonesan. Hal ieu pikeun narik ati unggal jalma dibibita ku hadiah duit anu kawilang gede. Lamun masang tarohan sasen teh lamun kabiruyungan meunang hadiahna saketip, geus tangtu ninggang ka jalma nu awam mah babari pisan ka bongbroina. Kacaritakeun deui Komala nu aya di salah sahiji imah tempat manehna ngarereb. Komala gagancangan kaluar ti kamarna kawasieun katohian. Komala rurusuhan muru ka Taman Santigi leumpangna tangkang ngungkug. Komala mapayan jalan anu pinuh kunu daragang, dagangan ngajagrag loba rupana. Basa anjog ka tukang beuleum ulen, Komala eureun heula tina leumpangna.
Inyana ngidikeun banget ku panasaran lantaran seungitna tangka ngawun-ngawun. Ieu teh kedaharan naon Amang? Pokna komala tumanya ke tukang dagang ulen, memeh ngawalon tukang dagang teh mencerong heula ka komala. Memeh ngawalon tukang dagang teh mencerong heula ka komala lantaran asa aneh aya jalma nu teu apaleun kana beuleum ulen. Pok bae tukang ulen teh ngawalon. Muhun agan, ieu teh beuleum ulen, mangga kadinya raosan heula, tantos bakal kalah handap geura. Meunang ngasaannya, cik ngawadahan opat siki mah? Ngasaan opat siki. Meunang ngasaannya, cik ngawadahan opat siki mah? Pokna komala bari gancang diu. Mangga agan. Tukang ulen gancang ngawadahan beuleum ulen opat siki diembohan ku samel oncom di sisi wadahna. Mangga agan, nyangakeun. Ceuk tukang ulen deui bari ngasongkeun goreng ulen ka komala. Beuleum ulen teh gancang ditampanan ku komala, seungit beuleum ulen tangka melenghir seungit, basa dihuapkeun ku komala tetela ka cidangeunahna. Sok komo basa dicocolkeun kana samel oncoma, goreng ulen teh karasana mingki nikmat, belum ulen ngan saketap geus beak diheka ku komala ukur ngari wadahna. Cik mang, ngagarang deui kejo karo teh 20 siki mah? Pokna komala bari kutap ketap hayangeun kene. Najan asa teu kaharti ku caritaan komala, tukang ulen teh gancang meuleum di ulen 20 siki. Telila di antarana goreng ulen teh geus rengse di garangna, gancang bae di wadahan bari sakalian disamel oncoman. Komala tangka ngalimed ngadahar beuleum ulen bari dicocol-cocol kana samel oncom. Dina waktu anu ngan sakedeung goreng ulen teh geus amrin lenang jeung samelna. Cik, Amang, minta cai hideung kuring kabuhulan ieu teh. Pokna komala deui bari nunda wadah urut goreng ulena. Hapunten agan, pun mang teh hilap teh acan masihan caina. Walon tukang ulen bari gudagiru ngawadahan cai, sok ditunda hareupeun komala. Kuring malin hayang cai herang mang, tapi hayang cai hideung. Pokna komala deui bari nguyup cai nginumna tangka beak. Tukang ulen ukur ngusapan sirahna asa leuneng ku polahna komala. Hapunten ieu teh agan, ke dupi cai hideung teh ci kopi kitu. Pokna tukang ulen panasaran. Nya eta ci kopi, kapan caina teh hideung lin? Ceuk komala ngantebkeun. Tukang ulen teu nyarita deui, gentak bae nyieun cikopi sok ditunda hareupeun komala. Cikopi anu ngebul keneh teh gancang diinum ku komala nepikeun kabeak jeung dedekna. Tamang duitna? Ceuk komala bari nunda duit dina meja, duit dicokot ku tukang ulen, satu tas ditingali sakedeung, tukang ulen gancang nyarita. Hapunten agan, artos teh kirang kene saketip manawi. Kapan tadi teh nuang beuleum ulen 24, teras katambihan cikopi sabatok. Hor, nah jadi 24, rek nipu ka aing? Kapan anu 4 sikidi mah ngasaan deuleun? Ceuk komala bari muncereng ka tukang ulen. Maksudna kumaha gan? Piraku aya nu icalan tiasa diasaan heula. Upami ngasaan mah hiji, pan ieu mah aya kana opatna apanan. Pokna tukang ulen panuna mureleng ka komala, tukang ulen boga angkeuhan lamun komala teh ngahaja mumul mayar. Eta si cucungi klebeh ngabangus teh sangeunahna sia. Kapan tadi teh aing nanya heula ka sia, bisa ngasaan? Ceuk sia mah engga cenah bari mere garang kejo karo opat ese ka aing. Nah ayeuna kadon hayang dibayar. Moal aya kamajuan dagang teh sia, wani tupa tipu mah.
Ceuk Komala nafsuna mimiti kahudang. Ngadenge kekecapan Komala, tukang ulen ge sarua kahudang amarahna. Montong loba ekol sia, ngabaco teh ka mana karep, sakirana teu gablek duit mah, montong hayang jajan euleun. Ceuk tukang ulen bari molotot ka Komala. Eta ka aing kumaha wani popolotot, sugan kudu diwulan ruhak sung sia teh. Pokna Komala deui, baringan sakilat ngaranggem ruhak seuneu anu JR beureum, awak tukang ulen teh ditong taku Komala tangka nyolontod ka hareup. Gep sungu tukang ulen teh dicapit ku ramo Komala bari dipencet satarikna. Tukang ulen nepikeun ka buncelik, sungutna calawak awahing ku nyeri. Tukang ulen teu bisa hojah lantaran tanaga Komala teh kacidarongkahna. Anu ngaraksian kana eta kajadian gancang carengkat, ngarasa ruas ningali ruhak-ruhai dina leungeun Komala. Geus teug bae lamun Komala teh salah sahiji jawara anu miboga ilmu kasakten linuhu. Prak, gramet sia, sungut siarek diwulan ruhak ku aing. Ceuk Komala deui panuna molotot ka tukang ulen. Tukang ulen ukur gudagi deug, inyana teu bisa nyarita lantaran sungutna dicapit ku ramo Komala. Ruhak dibalangkeun ku Komala, inyana nyokot belum ulen anu keur digarang, plok belum ulen teh aya kana tiluna diwuwelkeun kana sungut tukang ulen. Tukang ulen teu sirikna burial buncelik nahan rasa panas dina sungutna anu nyaksrak. Cimata tukang ulen tangka ngurutu, rasa perih jeung nyeri dina sungutna meh teu kawawa. Untung keneh aing gablek rasa karunya ka sia. Sungut sia teh diwulan ruhak ku aing. Ceuk Komala deui bari ngetig punduk tukang ulen. Belum ulen ngagejelik dina sungut tukang ulen, jinisna langsung ngedeprek awahing ku baluas. Komala gancang ini tidinya teu ngareret deui ka tukang ulen, anu araya didinya saurang ge tayen wanieun lemek ngarasa sieun ku Komala. Komala bangun taya karempan, inyana leumpang salsena kerahanan bari teu oleh rurat reret nenggetan kayaan didinya. Be, matak bariekeun aing mah anu dagang sakieu poharana. Loba pisan kadaharan anu araraneh deui. Hanya kal beuteung aing geus seubeul balas ngakan garang kejo karoo. Komala ngagerendeng sorangan. Komala terus bae leumpang mapayan jalan Taman Santigi anu mungkin rame ku jalma-jalma nu ngahaja arulin kadinya. Sok-sok urang marasang dah, bisi kaburu biakeun lapak angkana, saseng jadi sakotip, leuwih gede taruhanana leuwih gede oge duit anu bakal katarimana. Kadenge sora lalaki tibeh jero tukangeun anu dagang pakakas dapur, tetela didinya teh tukang tarohan gupru katu tarohan anu sejena, jalma-jalma atra bating laliud ngariung tukang gupruk. Ari gupruk teh tarohan neguh angka dadu anu dikoclok ku bandarna, daduna dua siki sagede-gede peureup diasupkeun kana kotak pasagi tina kai. Samangsa dikoclok teh kadenge pating gulupruk. Anu tarohan marasang duitna dina angka anu ngajarablag dina meja, lamun angka anu dipasangna sarua pisan jeung angka dina dadu, hartina meunang tarohanana. Sok sanajan loba jalma pating laliu didinya, lolobana mah babaturan bandar gupruk, ngahaja nyieun tareka pikeun ngajiret jalma nu kabeneran ngaliwat ka palebah dinya. Sangkan anu tarohan teh leuwih sumanget, sakali atawa dua kali masuk dibere meunang heula ku bandar gupruk. Pon kitu deui baturna bandar gupruk ngahaja dibere meunang, tapi baturna anu lian sok sina elehan ngarah teu jadi matak panyuriga. Kangaranan tarohan geus tangtu licik, daduna geus diropea heula ku bandarna. Aduh, jadah teh beda saangka duh, mun taun mah ngarawu yo. Ceuk saurang lalaki kuru bari nepakan tarangna awahing ku handeueul. Aya aku tegep euy, keur hade milik deui kah. Ceuk saurang lalaki bari ngagagak seuri lantaran meunang tarohanana. Ari eta lalaki tayalian balana bandar gupruk,
Didinya aya genep urang anu keur masang tarohan, anu 4 urang mah baladna Bandar Gupruk. Bah, uing macan kungsi menang ieu teh. Tapi teu naon kita ke oge bakal kabirungan menang meureunan. Pokna lalaki anu make duduk kuing upahan maneh, sok padahal eta lalaki teh sarua baturna Bandar Gupruk. Tapi geus sababaraha koclokan jalma anu duaan can kungsi menang deui, angka anu diteguhna ukur beda saeutik, dihaja ku Bandar Gupruk sangkan beuki panasaran. Komala anu kabeneran ngaliwat ka pelebah dinya ngerasa panasaran. Inyana gancang nyampeurkeun lantaran kadengina rarecok beda jeung tukang dagang sejena. Basa komala anjog ka tukang gupruk, bandarna jeung baturna silih kiceupan. Na dagang nanaon ieu teh? Pokna komala bari manco kana meja anu pinuh ku angka pating jareblag. Ieu mah lain dagang kadaharan atawa dagang nu sejena, tapi keur taruhan dadu. Walon Bandar Gupruk mere iber ka komala. Taruhan kumaha maksudna? Jentrekeun ka kuring. Ceuk komala deui panasaran. Jadi kieu agan, lamun masang sasen dina 2 angka anu ngajeblag dina meja, terus eta angka teh sarua jeung angka dina dadu anu dikoclok ku Bandar. Tah, duit anu sasen teh bakal jadi 10 sen, hartina mah menang tarohan. Tapi ulah masang kana angka anu geus dipasangan ku batur, kudu masing-masing bae. Ngarah ka harti mah tengeutan heula cara maenna geura. Pokna Bandar Gupruk ngajentrekeun ka komala. Nya sok kadinya geura paenkeun, kuring hayang ningali. Walon komala ngarasa kataji, anu araya didinya gancang marasang kana angkana sewang-sewangan, Bandar Gupruk gasik ngoclok daduna, telila di antarana dadu digubrageun kana meja, angka tina 2 dadu teh natrat ka ciri. Anu marasang gasik nyidikeun kana angka dadu, ngakurkeun jeung angka pasanganana. Tah, angka kuring akur pisan ye. Ceuk saurang lalaki, baturna Bandar Gupruk bari ngagagak seuri. Aduh, jadol teh euy, ukur beda samata. Aduh, mun taun mah nguku duit kuring teh. Pokna lalaki anu rada kolot bari ngusapan sirahna. Bandar Gupruk gancang mayar duit 2 ketip kanu menang tarohan lantaran masangna 2 sen. Komala imeutna kerana nengetan kanu maraen geus mimiti kahartieun ku manehna. Kuring miluan, tapi benernya lamun angkana sarua jeung angka dina dadu dibayarna 10 kali lipat. Ceuk komala giakna keranan. Gustang tu agan, piraku teh ngabobodo. Walon Bandar Gupruk ngerasa bunga. Komala masang kana angka tarohanana, pon kitu deui anu sejena sarua marasang. Bandar Gupruk gancang ngoclok daduna, terus digubrageun dina luhur meja. Angka komala hiji ge teh nu sarua, anu menang lalaki anu tadi baturna Bandar Gupruk. Aya kana 3 kalina komala masang tarohanana, keukeuh lasut wae. Puguh bae komala teh ngarasa handeueu lantaran sakali pasang 10 sen atawa saketip. Komala geus eleh 30 sen atawa 3 ketip. Komala ngawatek pangawasana, breh atra pisan katingali ku komala. Lamun Bandar Gupruk teh licik, angka daduna geus diatur ti samemehna. Bangkawara, saumur-umur ge moal meunang deun. Sabab daduna geus diropea geuningan. Rek ngalejokeun ka si komala mah sarua jeung sosoroh kojor sia. Pokna komala ngagerentes. Komala masang deui saketip kana angka tarohanana. Basa Bandar Gupruk ngagubrageun daduna, angkana sarua pisan jeung angka tarohan komala. Puguh bae Bandar Gupruk ngaranjung, sabab angka daduna beda jeung kahayang manehna. Bandar Gupruk gancang mayar ka komala 100 sen atawa sarua jeung 4 talen, pangaji duit anu kawilang gede zaman harita mah. Baladna ngiceupan ka Bandar Gupruk, jinisna ukur gigideug.
Geus aya kana 5 kalina banar gupruk teh eleh wae ku Komala, duit anu dibayarkeun geus 5 perak, puguh bae asa karoroncodan, baturna marencerong ka banar gupruk kawas anu nganaha-naha. Tapi jinisna ukur gigi deug teu kaharti ku pikirna, daduna teu bisa diatur ku manehna. Sarerea marasang deui tarohanana, ayeuna mah marasangna leuwih badag. Ari Komala masangna saperak atawa 10 ketip kana angka genep kembar, ieu angka teh arang langka aya nu masang sabab kacidahe sena angka genep kembar dina dadu anu bisa kaluar mah. Lamun kabeneran angka genep kembar dina dadu kaluar sarta aya nu masang kana angkana, geus tangtu bandar kudu mayar 100 kali lipet. Dadu dikoclokna rada lila ku banar gupruk, ngahaja sangkan bisa ngatur angka daduna. Basa dadu digubrageun, breh angka dina dadu teh tetela angka genep kembar, beungeut banar gupruk tangka sepa. Pon kitu deui baturna teu sirikna buncelik awahing ku reuwas, anu hartina banar gupruk kudu mayar ka Komala 100 perak, jumlah duit anu kacida pisan gede pangajina. Sajongjonan mah banar gupruk teh ukur ngahuleng asa teu percaya kana panenjona, tong boroning mah kudu mayar 100 perak, modal hasil rereongan oge ukur aya 20 perak. Sok, geura bayar ka kuring 100 perak. Tong hararese. Pokna Komala tegesna keranan. Apunten agan, tadi teh aya nu lepat ngoclokna, janten kedah diuihan deui ngoclokna manawi. Walon banar gupruk mere alesan ka Komala. Hor, na make jeung aya salah ngoclok sagala. Nya teu naon atuh, kuring ngagugu kana kahayang anjeun. Tapi lamun angka dina dadu sarua keneh jeung angka kuring, kudu gancang dibayar. Ceuk Komala deui ngagugu kana kahayangna banar gupruk. Ngadenge caritaan Komala, banar gupruk ngerasa bungah boga waktu pikeun ngaropea daduna. Salah saji dadu gancang dihilikeun, eta dadu teh aya angka genepan. Kangaranan tukang tarohan, tianggalna keneh geus miboga cara sangkan bisa ngalicikan. Banar gupruk gancang ngoclok daduna, beungeutna marah mai boga ijiran manehna nu bakal meunang. Dadu gancang digubrageun kana luhur meja, breh angka daduna kembar angka genep. Banar gupruk teu sirikna ngagurubug atuh, panona molotot meh teu ngiceup kana dadu badis nempo ririwa. Pon kitu deui para baladna gigisi kana panona asa teu percaya kana panenjona. Sok ayeuna mah geura bayar ka kuring, tong loba alesan deui. Ceuk Komala panuna muncereng ka banar gupruk. Banar gupruk ngareret ka para baladna kawas anu menta bong-bolongan. Tilu baladna ngadeuketan ka Komala bari nembongkeun bedogna kawas nu nyingsieunan. Ari lalaki anu duaan gancang ngajauhan kasieun meureunan aya riributan. Rek mayar itu mah. Lamun teu daek mayar ku aing dilulu eta sungut teh. Pokna Komala deui baringan sakilat nyokot dadu. Dadu anu sakitu telasna teh dirames ku leungeun Komala tangka bubuk. Hiu, plak! Bubuk dadu dibaledogkeun kana beungeut banar gupruk. Aduh! Cek banar dadu ngoceak bari gancang nungkup beungeutna. Baladna anu tiluan pating rarengkog ngarasa reuas ningali dadu dirames nepikeun ka bubuk ku Komala. Geus teu gue lamun eta jalma teh miboga elmu anu linuhung. Sok-sok sia, gancangan bayar ka aing, bisi hulu teh dibubukeun deuleuh. Pokna Komala deui bari nyokot deui kana dadu. Dadu ditiup ku Komala, harita keneh eta dadu teh ajur kawas tipung. Banar gupruk beuki soak, awakna ngadegdeg awahing ku sieun. Mangga ku abdi bade dibayar. Pokna banar gupruk bari ngodokan saku bajuna, bro duit teh ditunda dina meja. Mangan sakieu sia, sok-sok bijilkeun kabeh. Pokna Komala deui morongos ka banar gupruk.
Baturna anu tiluan gancang ngodokan saku bajuna, bro duit teh ditunda dina meja dihijikeun jeung duit ti Banar Gupruk. Duit kencring ka Ciri Namru lantaran lolobana mah duit kencring pangaji Sasen. Panon Komala nyidikeun kana duit anu Namru, leungeunna lalaunan ngaguarkeun kana tumpukan duit. Cing cariu cangkang kadu, hayam berintit nongeng ka langit bete kapoe. Ceuk Komala ngitung duit dina meja, Banar Gupruk jeung baladna teu lemek ukur ngareluk tungkul we. Duit teh loba kurangna sia, tapi teu naon ayeuna mah dihampura ku aing. Dina poe isukan kudu muka ditaruhanana heueuh, lantaran kuring hayang miluan deui. Pokna Komala bari ngarawatan duit dina meja, satu tas rengse nyakuan duitna, Komala gancang ini tidinya. Banar Gupruk jeung baladna ukur ngahiwul tamu laku. Banar judi bangkrut. Banar Gupruk jeung baladna ukur ngahiwul tamu laku lantaran duitna geus dadas kabeh. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Aduh ieu nya lalakon Komala asa beuki asa kumaha ya aheng gitu. Siga anu memang teu ngartieun nya kana kahirupan alam manusia. Tah kadang-kadang curiga ai Komala teh jelema lain gitu nya. Coba kasaktianna ge aheng pisan gitu. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Komala sagara Dewi Sekartaji, insyaallah kin dilajengkeun dina episode anu salajengna. Hapunten kamari sim kuring liburnya sabaraha dinten kumargi ziarah heula ka ditu ka Mahmud nya. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.